kaulinan anu nomor katilu aya kaulinan oray-orayan. Sebentar. Kaulinan oray-orayan kandang makalan. Kaulinan oray-orayan nyaeta kawih kaulinan anu sok dihalankeun nalika barudak rek ulin ucing-ucingan. Biasana samemeh prung ulin barudak sok silih cekel heula pak-pak tukang nyekel pak-pak nu hareup jeung saterusna tuluy maju ka kenca ka katuhu katempona ngaleor siga oray bari ngawih tuluy luar leot mapai jalan jaga di guha nepi ka asup salah saurang budak tuluy dititah milih rek kamana. Nah rek milu ka kelompok nu kahiji nah nu kadua kaulinan oray-orayan ngawanohkeun murang kali kana lingkungan sasatoan sareng sajabat.